Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi an nasibal arham wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khairil barra wal kiram. Amma ba'du. Puji kali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rahmat sedang salamna dilimpahkeun ka urang sadayana. Sholawat kali salam mudah-mudahan salam ini dilimpahkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tailap ka keluargina, ka para sahabatna, para tabi'in, terus ka urang sadayana. Mudah-mudahan kaya milki ama orang kaing syafaatul udma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina ieu saah insyaallah simkuring bade nyanak tema silaturahmi. Sakumaha nu parantos diunyakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qata'a silaturahmi la tadkhulul jannah, man ahabba ayyabsuta lahu fir rizqi wa in salahu fi ajali fayasibul rohijah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salajengna ngaluarkeun zakat. Eta harta dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala, ka eta jalma teh ngan saukur titipan ti Allah. Bahkan aya anu bagean batur fakir miskin jeung yatim piatu anu dipasihkeun dititipkeun ka eta jalma, pek pikeun buru-buru sabab eta hak batur ngan saukur titipan. Ulah kieu bahasana teh, menang kuring capek menang kuring, datang lamun panen sawah menu kuring majegan menang kuring leres kitu lin. Tak kitu anu ngajakatanana batur. Sapadaha eta teh naon? Aya hak-hak fakir miskin di saha? Di anjeunna anu dititipkeun ku Gusti Allah. Taku kituna sok kaluarkeun zakat malna. Lamun urang kenging atos pek sok zakat naonna? Zakat hartana. Lamun can bisa ngalaksanakeun eta perkara, maka cek Rasulullah moal bisa asup ka surga. Gitu. Bakal ditahan heula. Naon sabab ditahan? Sabab nuang hak orang lain. Kitu nya. Sabab hak orang lain, yatim piatu, anu jompo eta teh hak saha? Hak tulunganan urang jalmi anu gaduh, jalmi anu aya anu titipan ku Gusti Allah. Atuh berat merenya, tah berat kacida matak tong nu beunghar upakaya. Lamun urang teu bersyukur ka Allah, teu ngalaksanakeun sakumaha parentah Allah jeung Rasulna, tan bane bakal dipasihan azab ku Allah. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Cing sajalma-jalma anu kersa bersyukur ka Allah, tan bane bakal ditambih rizkina. Atuh sawangsulna si jalma nu tara syukuran ka Allah bakal naon dipasih adab anu kacida bangetna. Inna adzabi lasyadid. Naudzubillahi min dalik. Tasakali simkuring ngamutan ka palawargi sadayana anu pasiehan titipan ku Allah, sok sing kersa sedekah jariyahna. Sabab cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu min shadaqatin jariyatan ilmin antapaan bih alwadun solihun. Tilu perkara nu matak moal pegat di mana geus mawatnya eta hiji sedekah jariyah. Sedekah mah kasahabae anu sakinten-kinten nu matak nampi. Cobi tinggal jeung cobi raoskeun ku para bapa anu gaduhan rezeki dipasihkeun ka yatim piatu, kanu jompo, anu nini dongkap ka dinya bari dikelek nyenak beas kurus sakilo nog 2 siki sarimina hiji katampi bari kumaha diwarnana hatur lumayan ibi seueur mah henteu kanggo liwatkeun kumaha diwarna ngaluarkeun cai KCR teras ngadua anjeunna jazakallahu khairan katsira. Allah nu bakal ngabalas bakal nyeureurkeun rezeki dibalaskeun ka eta jalma nu sedekah. Embut henteu bapak ibu jalma anu muttaqina imama
di pasien cocobina luar biasa kerja lamun tukang ibadah pasti bakal ujian jeung cobaan naon margina margi kerja lama teh cobian teh aya dua perkara hiji aya cobi ku pait dua cobi ku amis lamun coba ku amis kuat pasti bakal ku pait lamun pait teu kuat insyaallah bakal ku amis kuat contoh kapungkur dina sejarah Kangjeng Nabi Muhammad SAW dina para sahabat aya hiji jalma aki-aki eta aki-aki teh getol ibadahna kersa ibadahna taat ka Allah ibadahna ka Allah luar biasa benten teu sanes eta aki-aki nuju mapah teras anjeunna mapah cetuk ti tajong coplok naonna tah kuku indung sukuna pok teh Gusti teung teuingeun ari kuring teh pan ibadah osok sedekah osok sok sanajan leutik da kitu mampuhna kunaon geuning sampean kuring teh kieu ari dipayun eta aki-aki keur mapah bari ingkud-ingkudan inung sukuna kukuna coplok getihna boloboran pas dipayun aya hiji lalaki anu kasep pisan teras mendakan hiji emas anu sakitu seueurna geuning eta jalma nu tukang mabok tukang jinah mah kalah dipasieun rezeki ku Allah teras Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat Jibril tu samperkeun ku anjeun itu aki-aki bejakeun sakumaha mistina ka eta aki-aki teras malaikat Jibril lungsur ka eta aki-aki assalamualaikum waalaikumsalam saur si aki kunaon aki teras eta si aki teh nyarios kami teh rasaan mah ibadah osok sodako osok kunaon kuring teh kalah geuning dipasihan cocobi teh asa kieu-kieu teuing inung suku tingali tuh coplok kukuna ari itu jalma tukang batolah tara ibadah ka Allah dipasieun rezeki ku Allah cek eta malaikat kasah kata aki insya Allah aki teh bakal dipanjangkan umur sarang sehat kalayan teh ibadah ka Allah bakal dicawiskeun jadi ahli sawarga aya situ bujangan anu kasep anu manggihan emas eta jalma dongkap ka bumina teh bakal dicabut nyawana tah aki mah bakal ditambihan naon margina margi aki dina hiji waktos pernah kantos masihkeun sakereut roti ka yatim piatu eta sakereut dipasihkeun ka yatim upami teu kitu babalas dina sedekah eta aki teh bakal dicabut usiana teh nyawana teh dina dinten ayeuna cek eta saha jalmi sangkana mah jalmi padahal malaikat Jibril oh kitu teras eta si aki sujud bersyukur ka Allah alhamdulillah ya Allah geuning kitu teras anjeunna istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu tawwabur rahim teras cangkat eta aki-aki pas cangkat eta jalmi nu payudna teh aya teras ngilas da aya eta mah saha jalmaan utusan Allah nyata malaikat Jibril ternyata bukti jeung yakin eta si jalma anu manggihan emas mah maot si kinten-kintenna mending keneh panjang umur sehat jeung ibadah mending keneh diberi harta pae poe isuk kira-kirana urang mah milihna naon panjang umur bari ibadah loba harta minta harta ka Allah kedah naon kedah sareng kakiatan ya Allah nyunkeun rezeki teh habib mah anu cekap sareng barokahna kanggo naon dipasieun rezeki ku Allah jeung teu tiasa syukuran teu tiasa urang bersyukur ka Allah sabab eta teh titipan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala tuh buktosna tatangi urang di mana-mana jalma nu beunghar buru dijul buru dipantau malah jadi tengah imah eta teh naon tah lain seseuheun ari urang mah buru dijoro buru dipantau ngalain teh mah seseuheun jeung geroheun jeung elap kitu nya tah eta mah naon buru dijul buru dipantau ngalain tengah imah teh saking ku seueur hartana si gondrong di kolong si botak dihareup jeung dipipir wah satpamna ge loba ketika dongkap sakaratul maut
cing kira-kira na eta bojo urang lamun urang pupus bu bapak ngiring teu kan teu nya kur sakadar ceurik we ungkul ketika geletuk maot mah ceurik biasa bapana kuring meureun sorangan di mah milu bapana kos dunya we nya teras di mandian teras di solatan teras di canaka makam geus ka makam masih kene ngan pomat para wargi sadayana lamun urang dikantunkeun kuno maot urang ge urang boh saha bae pepeujeuh di mana urang dikantunkeun ulah ceurik depi ka tarik-tarik teuing naon margina dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina kitab Tanqiul Kawal parantos jelas eta jalma di mana anu pupus wargina boh anak barayana ceurik anu kacida tarikna bakal ngajadikeun berat keur saha keur eta mayit sing hawatos ketika eta mayit dongkap ka kuburan ibu bapak eta ngemut-ngemut sim kuring ke para wargi sadayana sabab urang teh bakal tungtungna mah bakal maot lamun keur cager tangtu bakal gering lamun keur gering dua pilihan antara cager jeung maot tah kituna hayu mengpeng urang masih keneh pasien usia masih usaha sareng kasehatanana urang tingkatkeun keimanan sareng katakwaan anu tadina papasean tatangga jeung tatangga sok ayeuna mah naon islah silih hampura jeung silih hampura ulah ngadagoan naon ngadagoan pokna teh angke we sataun sakali ngadamel dosana oge nang unggal dinten hadirin rahimakumullah eta Rasulullah sapartos ditaros ku para sahabat cek Rasulullah SAW kieu ye dangukeun para sahabat kami salat anu 5 waktos teh nyata sapertikeun urang ngagaduhan naon ngagaduhan di payudun bumi aya walungan ngagudag pedag turut caina herang teras anjeunna tepan 5 kali bersih moal wararan Kangjeng Rasulullah kata sahabat cek sahabat kumaha tangtos ya Rasulullah pasti bakal bersih mah tah sapertoskeun kitu urang aya netepan subuh netepan lohor tas lohor urang teh bersih deui tina dosa anu alit teras angkat deui kana sanes ngadamel dosa anu alit deui teras dongkap netepan asar teras teu aya deui teras we kitu sareng kitu tah ku kituna hayu laksanakeun sakumaha perintah Allah anu 5 waktos pokna teh kumaha lah engke we geus kolot cenah salat mah tur padahal eta teh kawajiban teu ka budak teu ka kolot sakureun jalma anu geus akil baleg maka atas si jalma wajib ngalaksanakeun ngawajibkeun salat hadirin kaum muslimin rahimakumullah satrasna ngahubungkeun antara babarayaan tatangga jeung tatangga babarayaan baraya jeung baraya ulah ieu mah naon tatangga jeung tatangga ulin ngagosipnya zaman kiwari bari-bari sisiaran euy kamari masih anu teh geuningan anu puguh heueuh eta teh kitu sia ka urang oge ih eta teh sanes kitu kedah nama kumaha tutupan kaeban batur kawan batur teh kedah tutupan contoh aya hiji jalmi dina waktu para sahabat kapungkur aya hiji istri anu kasida geulisna tukang warung eta si jalmi teh naon si jalmi teh mapah ka warung tara ibadahna belang betong komo sulaku jariahna mah teras bade naon tah bade meser ka eta istri punten mangga saru eta istri tukang warung anu sakitu geulisna uluk salam ka eta istri bade naon sata acana eta ngawaler eta istri teh hitut istri eta teh pasti bakal isineun margi naon namina ge parawan bari jeung geulis tuluy hitut pasti isineun laras kitu pasti ngan eta si jalmi anu pamegat teh dina hatena lamun dibejakeun eta hitut kadenge pasti bakal eraeun rek goblogan we api-api teu kadangu cek eta saha cek eta jalmi mang bade meser naon bade meser tarasi cengek bade meser tarasi tomat hayang we kitu jeung kitu eta pamegat istri sareng pamegat eta padahal mah teu goblogan cek eta istri anu tadi hitut
oh tari itu teh berarti teu kadangun sabab eta teh jalma goblok teu ngadangu. Teu padahal gogoblogan ngantong gogoblogan nyaan kitu nya. Ari urang mah gogoblogan nyaan teh saperti kana naon? Sapertos kana dipiwarang ku alimil ulama, dipiwarang ku Allah, dipiwarang salat sok api-api teu kadangu. Cek ajengan cek ulama dibejakeun hoream ngadanguna leres kitu. Hoream ngadanguna bujang-bujang. Ku para ajengan para ibu ulama ku saha bae urang ngadangu dina waktu setepan, dina waktu salat ngadangu di mana bae pek kurang pek buru-buru laksanakeun. Naon contona geus disauran usaha dina waktu lohor geuning nya. Lamun urang keur damel lamun datang waktu lohor hayya 'alas shalah pokna kumaha sakedeung deui api-api teu kadangu we. Eleh ku naon? Eleh ku pacul. Rajeun eureun waktu adan kalah kanu ieuh bari cenekul. Madak naon? Urang teu netepan heula da teu lami ieuh kur sabaraha waktosnya? Kur 10 menit paling oge jeung widan sagala hese-hese teuing tak kitu leres. Naon eta teh? Anu awisna taufik ti Gusti Allah tah ku kituna urang meungpeung masih kena di pasien hidayah sareng taufik ku Allah Subhanahu wa taala pek laksanakeun sakumaha sareng Rasulullah jeung Allah Subhanahu wa taala patos dikedahkeun dina Al-Qur'an. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina perkawis silaturahmi pek laksanakeun sakumaha sareng Kangjeng Rasul ulah megatkeun babarayaan tatangga jeung tatangga, dulur jeung dulur, batur salemur, batur sakasur jeung batur sadapur. Lebar di mana orang ibadah teh mau ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sakitu bae cerosan di simkuring mudah-mudahan sok sanaos salit aya manfaatna khususna ka muslim kuring umna ka urang sadayana lepat tina kabodohan simkuring mudah-mudahan Allah sareng Rasul nghapunten kana kabodohan simkuring ngesaeun teh Allah jeung Rasulna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.